Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu, alhamdulillah tepang dangu deui sareng ngangbarna. Urang neraskeun hanca garapan dongeng mangbarna. Unggal saban wayah kieu neraskeun hancana anu katuna. Carios kalayan judul Balitungan di Gunung Guntur karangan Bapak S. Sukanar. Urang teraskeun deui mitra hanca garapan anu katuna waktos dinten kamari. Urang wangsulan deui saeutik hanca anu katuna teh nya. Sok kaparayun sadayana. Loba jelema meureun cik Deon nempas tapi ari jantung nama ngadadak digdug motah boanya aya nu geuring meureun cik Wisena gancang nyalengorkeun lantaran kabireungeuh nyiakna beungeut Ki Deon nepi ka sepa boa-boa nyimilah gering ripuhnya cik Nikania terus nyingsieunnan di ditu mah males lantaran Ki Deon sok ngagonyak bae ka nyimilah menyebutkeun tacan wargeneh nu nepi ka harita oge teu olehna teuli bae ku hayang aya jalan pikeun males ka maneh. Tong teuing dipercaya kita aka eta nyingsieunnan nya mah nyingsieunnan eta teh cik Wisena bari nyikeung ka Nyikania karunyaeun ka Ki Deon anu kabireungeuhna beuki sepa malah jiga-jiga anu ngaleper sagala balukar pikiranana henteu tentrem. Dalamun teh mah nya nyimilah gering ripuh moal boa ka asup dosa manehna anu geus lawas asat lurjeun teu diteang teu dilongok. Sabot keur ting haruleng beh kiduleun lemur kabireungeuh aya barudak angon bari tarumpak muning teh heg maranehanana teh kakawihan bangun anu galumirana keur geus jadi kabiasaan nu ngabaku. Barudak angon teh dimana keur ngagiring nguningna ka pangangonan bibirna tarareureuh karakawihan patarik-tarik anu guguritanna teh nyieun pikaseurieun atawa oge dipake gogonyakan harita oge kitu mangkaning kalebah Wisena Nyikania jeung Ki Deon teh ukur kahalangan ku jalan satapak jadi kacida jentrena kakawihanana barudak angon teh salah saurang budak angon anak olear teh kakawihan laguna teh meureun lagu rayak-rayak gitu itu nama itu saha cenah nungtun muning dibawa digiring-giring itu saha gining teuing sing horeng kabogoh uing anak olear nu saurang deui ngawi sorana meuni ngageli bandingku ngareuna opna teh kapan abdi teh cenah gaduh suweng nah henteu dipongpokan kapan abdi keur baluweng nah henteu dilongokan. Da eta mah tumerapna ka Ki Deon nepi ka ngaranyug. Kituna teh asa nyimiran manehanana. Nu memang nya lawas teu ngalongokan nyimilah. Kolear deui disambung ku budak angon anu sejena meni jentre pisan. Kituna teh ting arakei saleuseurian. Mana komo bari jeung tarumpak muning puguh ngeunah ungked-ungkedan dina bujur muning dina tonggong muning eta barudak angonnya kakawihanana matak nyuat-nyuat wae kana hate. Nyikania nyarita ka Wisena tapi ari panon ngagiler ka Ki Deon puguh oge ari nu kakawihan barudak angon tapi anu dagdigdugna tutunggulan hatena bet Ki Deon buktina manehna kalah ka melong ka jauhna tapi jigana teh taya nu disidikeun. Sabot keur kitu anak kolear deui budak angon anu pangheulana ngawih deui samping hideung cenah eta dina bilik kumaha dituhurkeunana abdi nineung kanu balik kumaha dituturkeunana samping gadung juru 7 carecet juru salawe Ari Mung masing puguh ulah matak nyeri hate.
anakker kitu kolear deui ditembalan ku baturna sugan teh cenah kukupuh hideung sing horeng si rama-rama sugan teh tukuhnya nineng sing horeng kamana-mana lamun hayam dina korang meureun hese usik ngalik lamun hayang teka sorang meureun paeh ge buncelik itu pokpokanana kolear deui aya nu ngawih jaralang na amis mata nyiar dukuh cenah meunang ranyi ulah kapalangnya cinta masing kukuh kana janji bongan bangkong cenah eta bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan bohong pasini teu dijadikeun demi ngadenge eta nu kakawihan Kideon ngan ukur ngarahuh ku ngadengena baudak angon kakawihan teh tumeratna kamanehanana kalakahumaneua rumahu memang saurang oge taya nu salah kakawihan barudak angon teh najan lain nyiniran manehanana tapi memang karasa nyuat-nyuatna kana hate Kideon ieu kak urang sambeurkeun we ka dapur jalanna tong cicing wae di dieu era bisa anu nanganan engko bisi urang disebutkeun daya kawani yuk ceuk wisena ngajakan Kideon anu keur hulang-hulang bae kapangaruhan ku kakawihanana barudak angon tadi teh sebeleke dumeh ditungtun ku wisena diiringkeun ku nyikania Kideon teh tuning nurut badis muning ditenok sagala nurut manehna majigana teh taya kaberag hatena murengked sok sieun ku bisi sakuman dicaritakeun tadi ku nyikania boa-boa gering ripuh sarog kahareupeun panto maranehanana tingkat tayap lempangna teu sidikna jejengkean ongkoh bari ceulina ngadedengekeun sugan aya nu gerneng-gerneng tapi tetela luput aya nu kadenge naon-naon nah atuh ari lol ti pipir ari jedud hate Kideon asa didudu teh sanyana karasana jajantung asa coplok pertela ngembang boled geuning aya nyimilah keur sasapu di buruan dapur Kideon lempangna kapaksa ngargog sukuna jadi berat dilengkahkeun bari hatena mah tetep bangreung teu puguh pola malah make ngeleper sagala Nyimilah nyikania geregdeg nyimilah diboro sarta teu antapara digabruk dirontok celengok dicium bangun anu sono puguh we nyimilah nepi ka ngagurubug dumeh sujana mamalihan alias nyimilah ujug-ujug dicium mangkaning nyiumna teh kana bibirna pisan atuh puguh we nyimilah nepi ka muringis panas tiris beungeutna sepa nahan kasieun mangkaning harita kareret aya Kideon anu bareng daratang teh kukituna gentak bae nyimilah ngabageakeun ka Kideon geuning Kang Dadan nyimilah ngagentak muru ka Kideon alias kasdan teh kituna teh beungeut nyimilah ngaradak euceuy puguh reuwas pacampur sieun sok sieun kasdan ngamek dumeh bieu dicium ku sujana damang milah Kideon ngarenyu bari beungeutna ngagebrai bunga sae ari waruga mah mung taeun tekebat nyaritana nyimilah kaburu ditempas manten ku nyikania ulah boro bapa adalah ki adi oge anu kasebut batur sakasurna katipu meleg-meleg puguh oge Kideon milu nemro sabot kitu rong heap mah emeh jeung nyimilah ting torojo ti dapur ka jero imah bari narangeui opieun sok digelarkeun dina samak kelanan mana nyai ulah waka ka dapur deui sok dariuk di dinya tah sok dariuk kimpi bari nyerengeh seuri ditahan giler panona ka nyimilah giler deui ka sujana nu harita mah diukna teh bari emo Ari aya naon atuh abahna sakit keur repot di dapur teh ieu
emeh ngagiler kasujana bari rada kurawud. Urang ngadongeng geura. Deh. Petuaya hakil kadang ngadongeng ka teu hari. Kawas lain kolot bae. Saya mah disuguhan ku dongeng. Geus pogo dongeng aya dina radio atuh. Cek mah emeh babalieuran. Hatena ngarasa keheul ku mireung sujana nu dianggapna taya kasopanan. Mireung pamuluna mah emeh kitu teh pikeun wisena mah sakedapan make rada ngaranyug sagala. Tapi ras deui inget tadi sujana alias Nyikania ngaleng nyimilah. Meureun disangkana kumaha emeh matang tuh dianggap teu sopan. Tapi barang red ka Nyikania manehna kalah ka ngarenyu komo Kideon mamake jeung nungkup bibirna sagala. Hari mana lain ngadongeng teu puguh ieu mah. Ieu mah rek ngadongengkeun lalakonna Jangsena, tasa araranehna keur geura ieu. Bari paralak bae ku Ki Empi teh dicaritakeun ti awal nepi ka akhir. Dina gurat badagna mah ngabolekerkeun sujana. Anu kanyataanna mah awewe ngaranna teh Nyikania. Nyaeta bojona Wisena. Anak polohok teh mah emeh lain deui hookeunana. Leuwih-leuwih nyimilah nepi ka ceuleumut mata simeuteun. Teu beda anu katarajang ka sakit jantungeun. Komo barang Nyikania nyuplakeun totopongna mah nu tadina dibarengkos keongkeun teh bari tetela geuning kabireungeuh gelungna. Buanana nepi ka ting korejat malah Ki Empi oge jiga nu kabawakeun ngaranyug. Nu tumrapna ka nyimilah. Ujug-ujug jurung gunung bae cengkat sarta siririk bae teu sirikna ngarumpak Wisena. Gabrug Nyikania ngarangkul bari sosontrol nyiuman. Moal dikepeskeun ayeuna mah teh. Bongan tadi ngadon ngagel bibir abdi. Antuk nama nyimilah jeung Nyikania papuket pagugulung. Bari teu weleh ting cikikik saleuseurian bunga hapisan. Nyikania kekepes micin pakupisanana nyimilah. Nyimilah nyikikik sedengkeun Nyikania mah ukur ngagelenyu. Masya Allah, atuh basa Nyai harita teh salira Nyai anu ngagasak para panjahat teh. Empi gogodeg ngagorehelkeun deui kajadian basa aya bangsat ka jero imahna Ki Empi. Pohara ieu mah pohara. Empi teu weleh ngarasa kaget anu pohara. Muhun Pak, eta teh nia pun bojo. Walon Wisena bari nyerengeh. Kawasna waktu Wisena katut nuduaan ting rarong heap kabireungeuh ku Mang Sueb, tukang warung nu aya di peuntaseun warung Ki Empi. Meureun ngarasa sonoeun ka sujana. Pedah waktu ti heula apaan monokna sujana teh di warungna Mang Sueb. Da teu kungsi lila anak kulutrak teh Mang Sueb datang anjang. Sabada pupuntenan dihareup. Nu satuluyna ngatayap ka jero imahna Ki Empi. Aturan nu karasep deuh eta jangjana manina me kurunyung deui. Natos lali ka Mamang urang Cikonang ieu. Pokna Mang Sueb ngabageakeun, ngasongkeun leungeun ngajak kasalaman anu pangheulana ka Nyikania. Da teu aya Kang Sujana mah teu aya Mamang. Cek nyimilah kalah ka nyikikik seuring ngageugeuikeun Mang Sueb. Apaan ieu jangjana teh milah? Ieu jangjana ieu. Mang Sueb bari ngekeuweuk leungeun Nyikania. Da sanes Kang Jana eta mah Mamang. Ih. Cek nyimilah geukeuh. Nasaha kitu ieu teh? Tos digentosin dengan anak. Bari ret Mang Sueb teh ka Nyikania. Teu digentos teuing Mamang. Mung cenah anjeunna teh kenging tapa di Gunung Bohong. Teras we ayeuna jadi istri. Cek nyimilah ngagikik seurina katutuluyan. Kumaha Nyai?
mangsung karena lengenyikania lain dairewas gening anu dikekewek teh lengenyikania nu mana horeng sakitu lemes sarta ramo-ramona malancrit marucuk eurih tina kitu ngaradak mangsung genjatkeun leungeunna ret kanyikania anu keur ngabelenyeh imut leleb nutu merapna ka mangsung nembe ka matak gempeur Res itu ujang ayahnya itu istri atau laras mamang eta teh pun bojo kania nya gitu pun bojo teh sok resep nyamur-nyamur jadi lalaki di payun malah res wastana teh sujana ayeuna mah kania. Masya Allah kutan jangjana teh istri garwana jang sena nya paingan. Paingan atuh waktu semunuk di warung mamang teh anjeunna mah palai di rorompok teu keresaeun di warung. Jana mah laras pamaget mamang. Mung ieu mah nyikania bojona pun adi. Istri ieu mah mamang. Istri sajati anu binangkit eta teh. Kideon nemrong bari ngahehe. Leres cenah geuning cek si Nyai mata kenging tatapa di Gunung Bohong nah leres eta teh ujang. Mang Sueb nanya ka Kideon. Laras eta ge mamang. Sanajana teh tadina teh hayang meunang lotre. Tapi sanes dipasihan nomor kalah keur dijadikeun istri. Nya terase ku Ki Adi teh teu dilepaskeun deui. Si Kideon ngahehena kalah ka beuki tarik. Atuh ger bae nu ngarariung teh saleuseurian saruka bunga. Bet asa dina dongeng Mang Barna. Cenah da biasana dina dongeng sok kajadian kitu teh. Nya dina dongeng Mang Barna ning sok anu ararane. Anu teu jiga ge dijiga-jiga. Malah mana rame cenah ti dituna mah. Dekat teuing rame, dekat teuing teu. Nah bet kadinya. Tina kituna anu ngawarangkong teh beuki rame. Bari teu poho ngungkap lalakon anu geus kaliwat. Pang-pangna mah ngabolekerkeun deui lalampahanna nyikania anu kungsi jadi sujana mamalihan. Ngan barang Mang Sueb geus amitan dumeh melang ku warungna anu keur ditungguan ku bojona, ngawarangkongna teh jadi ganti acara. Itu sotenan nyaeta sangeusna Kideon kaluar. Nu memang nangahaja mereka sempetan kawisena, nu memang boga maksudna nu mandiri. Nu pikeun wisena mah geus teu asa-asa deui paralak bae ngadongengkeun antara hubungan anak Kideon jeung Nyi Milah. Pokona mah ngolongan heula hayang nyaho kumaha pamadeganna Ki Empi sakulawarga. Ada puguh memang kacida doa nah atuh pok bae Ki Empi wakca balaka. Cenah lain deui ngarasa panuju nah upama bener-bener jang kasedan aya karepna rek mileuleungkeun ka Nyi Milah. Anakna atuh ari geus karuhan kitu mah paralak bae kuwisena teh dijentrekeun. Kitu pamaksudanna kasedan anu saestuna. Memang bener-bener rek miharep ka Nyi Milah. Ngan geus pasti pikeun nangtukeunana mah pasahlan nu bari sedatang ka Ki Empi. Pikeun menta Nyi Milah duka enjing duka pageto cenah. Engke samulangna nyaba ti Kira Lawang baris dibadamikeun jeung Pak Sahlan. Kitu gurat badagna obrolan wisena. Katut Ki Empi harita lain ngarupakeun babadamian lantaran ari sawala mah engke jeung Pasahlan anu bakal ngawakilan Kideon. Ngan ieu maksudna wisena pikeun ngolongan heula nu katarimana ku Kideon alias kasedan lain deui ngarasa bungahna. Tetela Nyi Milah teh taya hahalang naon-naon anu hartina tacan aya ti sisi ti gigir ku kitu teh mah Nyi Milah teh memang tigin pisan ka Kideon. Sok sanajan karek pakait pikir pacantel hate wungkul
Kitu deui Gideon memang sarwana. Sangeus beres meunang katerangan ti Wisena jeung Nyi Kania, kojengkang Gideon ka dapur, maksud nama nyampeurkeun Nyi Milah. Tapi ari sorog ka dapur Nyi Milah teh suwung. Kirang caina ujang ngaleut teh. Mah emeh ujug-ujug nanya ka Gideon pugue Gideon meninggal ranyug. Dumeker ngalamun mikiran Nyi Milah bebene pamepes hate. Nah suwung di dapur. Henteu mah eta dupi si Nyai dupi ka mana mak? Gideon nyaritana babelek-bekan galab. Nepi ka salah rek nyebutkeun Nyi Milah ari pok Nyi Dupi. Lain deui leuwasna teh tapi da memang geus diucapkeun kasalahan. Saha ujang ari Nyi Dupi teh? Da di dieu mah teu aya anu wastana Nyi Dupi. Emeh nyaritana jadi ngahehe. Sok padahal manehna ge surti. Yen piminantueun teh salah pok rek nanyakeun Nyi Milah ari pok Nyi Dupi. Udah saha anu teu rek ngarasa reuwas. Waktu Gideon ka dapur teh mah emeh teu kabireungeung. Ari keur ngalamun aya nu nanya jona ti lawang goa. Nu matak pantes Gideon nepi ka ngabalek-bek oge. Taeun mak. Lapat sanes Nyi Dupi taun ieu Nyi Milah angkat ka mana mak? Cek Gideon bari sarangah serengeh era sorangan. Tapi gentak mah emeh ngalius bari sirahna ngelok deui ka jero goa. Sanggeus sakedapan mengkek pikasirieun. Lo deui sirahna nolol ti lawang goa. Neme teh ujang kadinya keluar. Cenah mah bade ngeuner ka kebon. Walon mah emeh bari sup deui ka jero goa. Lakadalah kabenerannya. Cek Gideon galecok dina hatena. Gentak atuh manehna teh bijil ti dapur. Terus muru ka kebon. Lembangna keketeyepan nu dipalar sangka Nyi Milah henteu nyahoeun. Yen manehna nyampeurkeun. Ku kitu teh mah lain bae Gideon dalah Nyi Milah oge kacida kangenna. Dumeh geus heubeul teu patepung. Teuing perbawa hate keur bungangang. Teuing perbawa rasa asih birahi anu keur mekar mangkak. Ngan nu sidik dina bijilna kana hariring asih anu balaka. Mening balaka ti payun tibatan nyeri di akhir. Ayeuna can abdi rek waksa sanajan hate keur peurih dungkang. Abdi manarah paturai jeung buah ati. Eta mah Gideon anu keur ngintip sisi pager anu pinuh ku tangkal badigol. Teu sidikna maninggal lenyap hatena saseredetan badan karasa ngagibrig. Ku teu sangka Nyi Milah wakca balaka. Teu sakumaha lilana deui kolear deui Nyi Milah nulikeun hariringna. Bari saeutik ge kumanehna teu kanyahoan yen sisi pager teh keur aya anu ngintip ngadedengekeun. Mana jongjon we nganteur ka tineung asihna. Abdi mah anu saestu kirang monok siang wengi. Taya sanes nu kacipta kajabi salira Gusti. Katinggal kokolebatan wuwuh lami wuwuh sedih. Karunya Nyi Milah sugan teh henteu nepi ka kitu. Tetela aing nu salahna mah duh nu geura bageakeun ieu engkang aya di dieu. Cek gerentos hatena Gideon bari jirim menamah ngoblek bae diuk dina sisi pager kebon. Kumaha jadina nya? Cek gerentos hate Gideon. Kumaha jadina lamun hate tetep hayang? Kumaha jadina lamun itu tetep ngambang? Kumaha jadina lamun hate terus asih? Hese dirangkong kolongna, hese dipikahayangna. Kumaha jadina mun hate terus ngagolak? Kumaha jadina lamun itu tetap nolak? Bora abdi luluasan lali rabi tegang pati panyana sanes ngadoja. Hanas abdi gering pikir. Ana gebeg teh Nyi Milah ngagebegna lain lumayan. Barang ngadenge aya nu ngahariring sisi pager anaret dilieu kalebah bijilna sora tadi.
kolebat Kideon mucunghul kalawang pager. Gening manawi teh saha bade naon sih angkat ka kebon seueur hileud. Pokna bari luk tungkul ramo-ramona nu marucuk awi teh ngadon nguyab-nguyab lalab uneuranana. Hapunten nong engkang sumolono ka kebon. Maksad mah bade maturan bilih aya meong ngarekeb. Aduh. Walan Gideon. Gitu laguna teh. Bari ketayep nyamperkeun Nyi Milah anu keur geumpeur. Sabot kitu teh beh tongoh budak angon muning anu tadi isuk-isuk mangkalan ngarangon ka tongoh geus baralik deui. Kituna teh teu waleh bari jeung kakawihan. Sorana ngengkreng kabawa ku angin kalebak. Ecet-ecet cenah awet-awet ku ciat di sisi sumur. Kapelet kuring kapelet duriat saumur-umur. Sabot kitu anak olear deui disambung ku si Didi sorana meni denger. Malam teuweul cenah malam teuweul nyayang di astana haneueul meureun haneueul mun kahayang teu laksana. Atuh ditema deui ku nu sajena cai mulang cenah cai malik cai ngocor ka astana. Puguh ge bingung mulang bingung balik kagembang ku ieu rasana. Eta mah barudak. Ku surti. Gideon nu asal disiniran ku barudak angon. Teu dosanya napisan apan manehna terek mulang tapi karasan asa bingung. Hatena teu oleh melang ka Nyi Milah. Iraha engkang bade angkat deui. Cenah saur mah bade teras ka kiara lawang. Nyi Milah togmo nanyakeun. Pamuluna bangun anu alum nguyung dumeh tereh papisah deui jeung bebeureuh maneh. Anu saban waktu di arep-arepna ari geus datang deui ngan ukur sakolepat. Kumaha ki adi we sareng nia. Walon Gideon bari leungeunna milu nyabakan aya kanu dieusi lalab meunang nguneur. Atuh sayeuna tong engal-engalan teuing. Beteu hawatos kanu siang wengi ngantos-ngantos. Abang kena ka jalmi laib. Sungding tengen sajorelat. Nyi Milah sorana semu ngageuri kitu teh mah memang nya apan karek tadi datang teh isuk-isuk moal ayeuna geus rek imit deui sapoe ge henteu. Tumrapna ka Kideon alias Kasdan nepi ka ukur semet ngahuleng. Ras ka dirina pribadi da nya manehna masih keneh ngarasa sono. Mana komo apan mulan malen teu tepung lawung teu pamprok jonghok. Ari gok pangi geus rek leos deui init nu mata Kideon kalah ngahiul bari ngeluk tungkul. Kapan saur ti kapungkur dagelan satutup ayeuna abdi ngantosan tuganuni larek molang geuning Sugan teh jang jirek jadi moga geus ti saur tadi. Mohon ari kaoyong mah lami pisan cicing di dieu teh. Namun nah kumaha tuh di dieu peryogi ka kiara lawang ge nya kitu keneh. Sareng engkang teh bade teras wangsul heula ka Tegal Jambu. Engke atawa enjing pageto ka dieu deui sareng Abah Sahlan. Sejang lareskeun urang duaan.
ayeuna masing sabar ulah kapalangnya ikhlas di kantun heula ongkoh saya tos nama ayeuna oge engkang teh saja pupuli bade mios ayeuna itu nia sareng sena tos ngantosan gerayu orang ka bumi cek Gideon saterusna mah ngeming nyimilah ti kebon dibawa mulang ka imahna. Kumaha ka tos wareg kesanoan teh? Ari rong heap, ari pok bae nyikan yang ngagonya ka Gideon. Males manehna sok nyebut-nyebut acan warga dirina. Teteh mah bet angeunang ka napa panci. Salah sangka ka abdi. Nyimilah badi ngalius puguh memangnya boro-boro warg pirage sapoe henteu. Ke ulah waka angkat ulah sebat nebat dengan ulah waka dak sebat Ih, ari nyimilah. Lain angeunang ka napa panci. Ieu mah tangkanonna handeuleum. Karunya rek ditinggalkeun. Sing sabar we nya, eulis. Da sami pentingna. Teknikania badi gentak ngaleng ti lawang dapur dibawa ka tengah imah. Sangeus gukek dariuk terus bae wisena nyikania jeung Gideon amit-amitan rek muru ka kiara lawang meungbeung berang keneh. Atuh Ki Empi maemeh jeung Nyi Mila teu bisa kumaha da sanajan diandeg monok oge puguh memang kacida pentingna pikeun nepungan inung bapana wisena nu geus lawas ditinggalkeun teu ditepungan. Kumaha ka tos wareg kesanoan teh? Ari rong heap, ari pok bae nyikan yang ngagonya ka Gideon. Males manehna sok nyebut-nyebut acan warga dirina. Teteh mah bet angeunang ka napa panci. Salah sangka ka abdi. Nyimilah badi ngalius puguh memangnya boro-boro warg pirage sapoe henteu. ke ulah waka angkat ulah sebat nebat dengan ulah waka dak sebat Ih, ari nyimilah. Lain angeunang ka napa panci. Ieu mah tangkanonna handeuleum. Karunya rek ditinggalkeun. Sing sabar we nya, eulis. Da sami pentingna. Teknikania badi gentak ngaleng ti lawang dapur dibawa ka tengah imah. Sangeus gukek dariuk terus bae wisena nyikania jeung Gideon amit-amitan rek muru ka kiara lawang meungbeung berang keneh. Atuh Ki Empi maemeh jeung Nyi Mila teu bisa kumaha da sanajan diandeg monok oge puguh memang kacida pentingna pikeun nepungan inung bapana wisena nu geus lawas ditinggalkeun teu ditepungan. Dina bralna deui Mariang ti Cikonang nuluykeun lalampahanana ka kiara lawang. Bikin Gideon mah dibarengan ku kabunga hate anu pohara. Rek teu kitu kumaha. Lantaran ayeuna mah sasat geus ngabogaan cecekelan anu pasti. Yen nyimilah anu beurang peuting kapicang cambae teh bakal kapimilih ku manehna. Najan bener tacan pasti pisan. Puguh tacan ditanyaan sakumaha mistina. Tapi geus dipaparah moal ka mana jigna mun lain kana lahunanana. Di kiara lawang mah nyikania teh nepi ka diceungceurikan. Babakuna mah kumaha uki indungna wisena. Ari Pa Mahmud mah mireungeun nu jadi pamajikan kitu polana nyeungceurikan bari ngagalentoran nu jadi minantu ngan ukur semet muji syukur ka Zat Nu Maha Agung bari namprakeun dua dampa leungeunna.
Gusti nu Maha Suci nu Maha Adil abdi sakola warga nampi kana kawelas asih Gusti geuning pun anak sareng bojona aya dina kasalametan kalayan teu aya codekan naon-naon cek Pak Mahmud bari terus kunyam-kunyam nuluykeun doana husukna kera mitra kaum dangu atuh kitu deui mah uki mani midang da bari jeung digalentoran. Ya ujang nyai anaki mah teh teu waleh muntang-muntang kanu agung nu masih dibelaan ti beurang tara dahar ti peuting nyaring nepi ka tengah peuting ngabuga-muga ujang jeung nyai teh aya dina kasalametan kiwari geuning jol datang bari jeung salamet teu kurang naon-naon duh Gusti nu Maha Suci mugi Gusti ngahapunten ka abdi anu laib anu teu waleh-waleh muntang nyuhunkeun mugi pun anak aya dina kasalametan buktosna ayeuna parantos dongkap deui teu bacu mari tanah mauki kaburu manten jual-jual tetanggana daratang hanyang ka imahna daratangna tetangga-tetanggana Pak Mahmud teh dumeh kadenge di imahna Pak Mahmud aya nu ceurik midangdam ku ngadengena oge geus mata kaget bari komo jeung mireungeun buktina mauki ukur nying cirikan sarta ngagalentoran hiji awewe nu make dangdanan lalaki bari rek teu percaya kumaha sanajan ku Pak Mahmud geus diterangkeun yen anu keur dicing cirikan teh nyikania bojona wisena brak atuh sararea atuh sirikna hempak puguh bari atuh kabejakeun nyikania teh ajala kaduruk atuh puguh we kaayaan anak itu teh jadi adu renyom keur sararea anu pada daratang ngarasa helok jeung heran apaan cenah kaduruk tapi geuning bet datang deui onaman cenah make jeung nu pae hirup deui mah kitu diantarana barang keur adu renyom kitu anajep teh jarempe taya anu nyarita ngaharep-hep teh kecet-kecet memang ari dipikir mah jiga pisan anu taya kasopanan hayo diadu renyomkeun bari jeung hareupeun jinisna pisan nu hal eta teh teu pastina panitenan Pak Mahmud tita tadi keneh ceulina terus ngabandungan nu matak barang mauki geus rada leler paralak bae ku Pak Mahmud teh didongengkeun ka sakur nu araya di dinya gitu kajadian nyinia nu sabenerna nyaeta nurutkeun keterangan wisena nu diebrehkeun cikeneh kanu jadi bapana atuh barang geus diterangkeun mah itu ieu oge ngan ukur semet gogodeg bari curug cerek oreng kitu geuning sarsilahna teh lantaran harita teh geus nyedek ka burit minangka ngebrehkeun kabungahna teh ngan ukur bisa ngaluarkeun opieun nu teu sirikna dibijilkeun saayana ngaja ongkoh pikeun nyuguhan semah-semah nu daratang ngan isukna deui isuk-isuk keneh kadenge di mana Pak Mahmud sora nu dokdak bari katemong balawiri tetanggana awewe aya kana limaanana mana oreng poe eta teh Pak Mahmud rek salametan syukuran kanu Maha Kawasa dumeh nyikania nu dianggapna geus maot kiwari kabuktian jag-jag belejag keneh katempona mah teu wudu rada rongkah oge da eta we make jeung mencit doma sagala geus puguh mencit hayam jeung entog mah aya puluhna tetanggana batur salemurna kabeh diogan bikin uap lingkung dalahar balake cerakan nu kabeneran teu bisa daratang kana pangondangna Pak Mahmud dumeh aya halangan dikirim berkat ka imah-imahna ieu mah estuning hajat muklis nu hartina teu ngaharepkeun panyamungan lantaran kabeh oge sakurnu halangan datang dikirim hidangan jadi lain meuli hidangan sakumaha ilaharna nu hajatan nyunatan atawa ngawin cager pohara mitra nya kalau jeung nengnong rupina cekap dugi ka dieu heula dinten ayeuna hapunten samudae kalepatan insyaallah enjing tepang dangu deui billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah